Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Izki Ahlia Sakinah di kelas 12 IPS 4. Di dieu abdi bade mintonkeun salah sahiji monolog Sunda nu jujurna ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjong ngeunteung, neuteup imet kana bagian-bagian beungeut jeung awakna, imut, kerung, jebi, jeung sajabina. Ih, geus pucengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo teh. Jarawat. Meni berem. Pencet gitu. Tapi sieun perih. Antep wae. Tapi asa ngagokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna. Ngudak cahaya anu sumorot tina soca anjeun akang mah. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Ngecek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah lepang mah cekik pisan. Pada ngagareblay. Saur si Mang Omem mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui? Ari lain fotokopian bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi-mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu aya di beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambling. Oh, kaharti ayeuna mah. Di diri kuring teh aya mama, aya aki, aya bapa, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu nubat panjang deui. Panjang pisan liwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeung dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeung aranjeun bakal dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun nu aya dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring kana diri abdi. Ayeuna hate kuring keur mejehna bunga. Cinta mekar dina dada. Bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Bau gerangarandakah
terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring, keun sina ngamalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Bajoang sakuat tanaga sangkan eta wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insya Allah. Ieu jarawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?